Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang parantos rengse ngamutolaah kitab Akhlaqul Banin juz kadua. Hayu orang ngalajengkeun deui ngamutolaah juz Akhlaqul Banin juz katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi anu amarona marentah lazi ka urang sadayana bitahalli kana mapaesan bil adabi ku adab al fadilati anu unggul wa takhalli sareng ngosongkeun anil akhlaqis safilati tina pirang-pirang akhlak anu hina. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad ma'danis sifati anu jadi gudang pirang-pirang sifat al-kamilati anu sampurna wa alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng kasahabatna Kangjeng Nabi zawil manakibi anu ngagaduhan pirang-pirang pangkat al-hafilati anu sae. Wa ba'du saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sadareng salam ka Rasulillah. Fa ilal qaimina mangka eta tetep pikeun ka jalma anu ngadegkeun bitahdzibin nasyiina kana ngurus pirang-pirang pamuda min abain nyatana pirang-pirang bapa wa muallimina sareng pirang-pirang anu ngawuruk uqaddimu ngasongkeun kaula al juz as-salisa kana juz anu katilu min kitabil akhlaqil banina tina kitab akhlaqul lil banin wa arju sareng ngarep-ngarep kuring ayah zo kana meunang ladaihim ayah do kana menang ladaihim mungguh itu qaimina bil qabuli kana ditarima wa yuballighuhum sareng ngadugikeun itu qaimina ka itu nasyiin walau ba'dal muna sanajan sawareh cita-cita wasulin sareng pamenta kama zoparu saperti kenging itu nasyiina bibak dizalika kana sawarehna anu dicarioskeun pi juz aihi dina dua juz anu ti heula as-sabiqaini anu ti heula mimma nyatana tina perkara tukirru anu nentremkeun bihi ku ieu ma naon al-ainu soca walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu bi ni'matihi ku nikmatna ieu ladi tatimmu sampurna naon as-sholihatu pirang-pirang kasolehan watanjuhu sareng gampang naon al-umniyatu pirang-pirang cita-cita wa qad badaltu sareng nyata masrahkeun kami pita'lifihi dina ngangkit ieu kitab ghayata wus'in kalawan pameakan naon wus'in teh nya kalawan pameakan kamampuan waqtab satuhu sareng ngalap kuring kana ieu kitab min iddati kutubil akhlaqiyati tina pirang-pirang bilangan kitab akhlak misli ihya ilil
mislil Ihya'i saperti kitab Ihya lil Imamil Ghazali kagungan Imam Al-Ghazali wa adabid dunya waddini sareng kitab Adabud Dunya Waddin lil Mawardi kagungan Imam Mawardi wa akhadtu sareng nyokot kuring mu'doma ahadithihi kana agungna pirang-pirang hadis min Jami'is Shaghiri tina kitab Jami'us Shaghir li Suyuti kagungan Imam Suyuti wal Azkari sareng kitab Azkar lin Nawawi kagungan kitab Imam Nawawi wa ja'altuhu sareng ngajadukeun kuring kana ieu kitab fi adabil muamalati dina adab-adab muamalah wa amma sareng anapun ari perkara ya ta'allaku anu cumantel ieu emak bidirasatil akhlaki kana diajar akhlak pasayakunu mangka eta jadi naon zalika itu emak teh insya'a eta ngersakeun saha Allahu Gusti Allah bi juz'ir rabi'i eta dina juz anu kaopat nas'alu ngajadi nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah ayan fa'a kana ngamangfaatkeun Allah ngamere manfaat Allah bihadzal kitabi kana ieu kitab wa ayyam nahana sareng maparin Allah ka urang sadayana ala ta'lifihi kana ngangkit kana ieu kitab jazila sawabi kana agungna ganjaran innahu sayaktosna Gusti Allah karimun eta anu bageuran wahhabun tur anu maha maparin wallahu a'lam bishawab.